Mu, neka mana sih? Neka warung, Mang. Nek beli naon tuh? Dek meuli es haus. Mending milus ya jeung aing yuk, ngalak kelapa dogan. Ngeunas ya nginum cek kelapa dogan mah. Betul mu, kami mah nekal kalapa tuh aing semua golokna. Ngalak kelapa di mana tuh? Ayo be, ilu. Jauh henteu ge. Deket kok. Nyaho, geus hayu. Hayu ge. Tapi mau ngajak si Tika kumaha supaya memunai baturan awena. Oke, tenan naon. Eta lebih bagus mu. Geus aing nyokot tapela jeung telepon ka si Tikana. Oh, geraan ge. Kang, dieu kelapa. Enak mun di dinya. Tuh bang. Siap. Salahan. Ngalah kalapa jeung awewe. Kelar. Aduh aing asa ngora deui teh. Tapi mamang nya nu naik. Mung amat lah. Atuh sia. Teu bisa, urang teu bisa. Sia nu mah bedog nage. Urang nu mau bedog, mamang nu naik kelapa. Bos pokoknya mah titik. Sia anu ngal kalapana. Kamsit. Tika, sia di dieu. Aing karek kena kae sia, Tik. Naon kai maing? Terus tumben amat eta pakaianna rapi amat Bang Ompong. Iya dong, kan aing nganjang. Nganjang ka mana? Atuh kasia lah, biar aku aing nganjang ke anak ucing, Tika. Ih, naon meureun? Bong aing mah mung dianjangan. Aneh amat sih, Tika. Perawan sih mung dianjangan, aneh aing mah. Bong aing mah mung dianjangan ku Mang Ompong. Terus yang dianjang ku satu, Tika, ku anak ucing tah. Halo, Mu. Tik, Mang Didin aja si Latif ngajak anak kelapa dogan. Di mana, Mu? Di kebun Mang Didin meureun. Oh, hayu ge, seger kayana nginum kelapa dogan mah. Heeh, bener Tik. Terus geura ka dieu ge siana, aing nanggon di imah nah. Heeh, kedeung aing ka dinya jeung Mang Ompong ya. Oh, oke. Mang, anturkan si Mumu yuk. Siap. Mang Dengin nak kelapa dogan tah. Heeh, Mang Didin jeung si Latif ngajakan ngalak kelapa dogan cenah ka si Mumu. Oh geus saya ge berangkat sayang. Hah? Ngomong naon tadi? Berangkat, Tika. Lain eta, tadi ujungna ngomong naon? Sayang. Suyang sayang ditonjok ku aing dadana. Eta sia galak amat, Tika. Nya aing galak, tapi ku kasihan. Aing mau makin kasaran we makin justru makin gemes ka sia. Ih, cicing. Cakar ku aing bibirna. Ih, biru aing main dicakar be. Suing ke biru aing, Tika. Kajen teuing. Atuh ulah, engke lamun biru aing suing mah ngomong nang kieu ya. Ning aku cinta padamu, I love you. Mas ya. Sayu kan si Mumu lah, si Mumu nangguan. Oke, Tika, naik. Nekelan dong, Tika, demi keselamatan Tika. Bung. Kau nanti Mang Ompong, kira gak kayaknya. Makanya nyekelan. Motor yang nangi berbayar tuh, Gus. Lah gitu, kia. Tak, kia. Keluar bae. Kedeung nya Mang, tangguan si Tika heula, mainan ka dieu. Oke, santai. Mo, sakabal nangguan si Tika, mending sia nyeduh kopi heula jeung kami. Nah, bener sih, Tip. Ih, di maing mau kopi. Kopi, Tip. Mo, gula mah aya meureun. Ai gula mah aya, kopina nu eueuh ge. Oh, geus Mo, kerok bayar kulit Mang Didin. Ala dakina aja soroba hideung keus kopi. Tas ya. Tong bener sih, Tompel sia tah. Posisi kopi dicabut ya ku aing lah. Ulah Mang, ulah dicabut. Jimat ieu Mang. Jimat nan kos gitu. Geus ulah rebut bae. Dasar mau hiji mu dicabut bae. Aing bener jajan heula. Aing jonya. Atuh meuli sih ya. Bayarkeun Jo. Naon sih? Duit aing lagi cuma 2.000 doang tuh. Rejengan bae ge. Ih, aing rejengan bae. Oh alah, kan nabe mah bager. Hah? Aham. Jajan teh, Bek. Oh lah, jajan kami mah. Hanggeus kira jajan bae di dinya aing udah bogohan deui si Tika. Pinekeun. Tika, ulah ulin si Ompong Tik. Mending di dieu jeung aing urang jajan. Kasubek, boga duit henteu sosokan ngajak si Tika jajan. Ganeng Jo, ulah ngomong gitu. Atuh bener mah. Laga ngajak si Tika jajan. Horeng mah teu gabel duit. Hajo. Sosokan jajan ge numpang ka aing rejengan. Subek, kuaya bae ampun aing mah. Sayu Mang lah. Oke, berangkat.
Dadah Ubeng. Dadah. Dadah. Si ongko. Nah, si Bek. Bibir siata lemes pinekon. Harga diri aing ragak jo ngagorolong tuh kehandap. Pira aku harga diri ngagorolong. Nan gundu meureun. Sebagai babaturan, Jo. Kudu sering ngebela, Jo. Ulap. Sia ngabela sia. Nang jajan aing minum haus. Ngenta aja, ho. Monggo cara lang. Berjungan, Jo. Monggo serejongan bae, ho. Dan nggak bayar. Oh, Bek, di mana, Bek? Tunan bela di dia lah. Oh, dia nih, guys. Tah, teh. Ya, yuk. Jo, kan sengatan aja, Jo. Kudu ge. Jadi bae jaman. Jo. Kalau bawa. Hiji-hiji bae merena. Pina Bodoh. Tah dua tah. Ngerenyang bae. Kunaon, Mang? Tuh nyaho ieu kok tiba-tiba paes sih. Hi, aing mah ku aya bae. Sabar tenang bismillah meureun. Si motong hatikeun aing keur mau bikang malah paes. Segala lah. Beak meureun, Mang, bensina. Wah mungkin orang tadi kan deui kok. Terus kunaon gen teu hirup-hirup? Nyaho teuing mogok ieu mah kudu bawa ka bengkel heula meureun. Aduh, aing. Oh, geus ditu bawa ke bengkel, aing mandek lempang bae kana si Mumu. Aing ngilu lah. Mau ngopong mah geus ka ditu bae bawa heula motorna ka bengkel. Bung. Kayak dia motor mah gampang, teuing lah di dieu. Mana talinya? Dek naon yang ngentali? Neki cangcang heula motorna supaya lo bisa kabur ka mana. Kos nu edan motor si dicangcang. Aya gemben we dicangcang mah. Kajin lah beuseun maling naon. Batur ge digembok, Mang, motor mah lain dicangcang. Atuh mah gembokna. Aneh Mang Ompong mah, geus ayo ge lah geraan. Kedeung. Katkeun lah ya. Kabur. Geraan ge. Sabar Tika sabar. Nah inilah ya sekarang. Nyangcang sih kos gitu. Kumang be sabar. Bang, Oke, hai sayang, hai lah. ngomong naon tadi? Hentau. Hentah, awas ku aing ngomong-ngomong sayang deh ka aing. Oh, moal. Ibu ramu kasih bae, hai but sayang bae ameh mah. Neng, tanggung Neng. Jo, aing minta ya. Ya. Kasubek, dibiakeun pan. Atuh orang ngecetik deui, Jo. Makana heutik-heutik. Heutik kumaha meureun? Geus lah aing geus beak mah kumaha deui tuh. Ih, Aing haus keneh ti koro lah. atuh sarua, Jo, aing geus keneh. Kumaha cuman segelas doang kuduaan, Jo. Hawak. Carelam hawak. Benjok. Lah, ayo lah. Assalamualaikum. Salam. Angel amat tik, kami kesel deui nungguan sia. Nyaho. Iya, gara-gara motor Mang Ompong na mogok di ditu. Terus kami lempang beka dia motor nama ditinggalkeun. Atuh sia naon ditik dek bae diantar ku si Ompong. Oh, ja. Sirik. Iri bilang bos. Enggeus. Hayu, ongkon dek ngalak kelapa dogan. Nyaho. Hong saya ke? Hong salah mundur kilo. Sianu naik kalapan nanya. Aing dah Bang Didin. Atuh lah, menyaurang tipnya. Nyaho sialah. Oke. Geus masalah naik apa mah gampang. Letik. Emang Mang Ompong bisa naik kelapa? Gampang. Arep naik kelapa naikkan sege bisa mah. Ih, Oh, geus hayo. Yuk, Jangan. yuk. Naik kamar kan dah. Kami menek kelapa dogan dong. Oh, tatip. Oh, dek lumas ya. Ilu lah. Aing ka ngilu hatip. Ari nu bae. Nah, kitu. Kacun ho, tip Mang Didin. Pengen ngilu. Hong saya lah. Ulah rewel, nggak saya. Kemana? Tadi itu. Ya Pong, geus kusia geura naik geura ala kabeh kusia dogana. Boga sage ieu, Mang. Boga aing geus tenang bes ya mah. Oke lah. sing hade Mang Ompong naikna.
Wow, ternyata si Tika jurus-jurus kayak perhatian ke aing. Antep tuh intik, raga gelos si ompong ya. Subek, ngomong gitu hayang kalem. Geus kira naik si ompong. Nyaho, ngeut lah ularangnya. Geura. Oke, siap. Mang, emang bener gitu, iya tak kelapa boga Mang Didin. Kobenya tanya sih? Geus ganeng sih lah. Boga sasa lolos. Kok gitu? Repeh be si Mang Geus lah. Woi, nek maling kelapa aing sianya, haram jadah. Turun sia, haram jadah, nek maling kelapa aing sianya. Dituar ko yang dihandap. Ulah mang kedeng turun kedeng. Kita sasiang ha, naik kelapa aing. Tuh mang, Mang Didin tuh. Bohong, Mang. Tidak si Benjo yo. Mang Didin mah dan bejonya honanon hento. Tah, Mang, si Benjo tah hajar tah. Oh, jadi sia. Bohong, Mang. Nu ditahan naik kelapa Mamang Didin tuh. Heeh, Mang. Mang Didin si Latif. Betul. Tuh Mang Didin mang. Oh, jadi sia duaan, haram jadah. Kok ada cekoy? Silang doang tah. Mang udah, Mang.